karyawan ngelobaan pemasukan kalah nggak awahan. Waduh. Waduh, yang bangkrut ke cara namanya. Well, Bos. udah lah. Bos. Segera dia kelak dia. Atuh kumaha dulu takut dia tak. Nah, Bos. Atuh dulu menikot ngegedlug gitu pendapatan orang per bulan per hari nak. Atupan karyawan meunah tambah 2. Justru eta loba karyawan kalah anjlok kieu ya. Atuh bingung urang mesti laju kumaha budak. Atuh biasa bae lah. Hah? Oh, Kada digaclokeun na. udah dimainkan ya. Kada licik. Oke, siap baik itu mah Bos, tenang. Tah, cocokan dia kayak kebagian tah, ha? Oke lah. Pokoknya make lamun begitu barang jolnya si Oke, barang siap. langsung sat eta si bon, ha? Oke. Hargana cepret potong. Lamun teu kitu urang atuh balangsak di bae urang dong ieu boy. Oke, pokoknya Bos tenang bae nya. Budak urusan urang ya. Aing gak ikina mah nyos urang tetangga sabeula he. Bos lajat ya. Atuh nama nanjung bae tapan ha. Moal nah urang kudu leuwih nanjung deui. Oke, burung Bos, kitu mah. Urang lanjut heula. Mana? Oh, tenang budak mah nya. Nah, siap. Urang ieu mampian bae ya. Ayo, Bos. Ayo gerak. Gerak. Oke. Kan rada cocok ha. Ai sekongkol mah. Rada tenang nih bae mah pemikiran. Iya, PT Alim Rugi ya, kebenaran ya, mansaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ya, bos nya. Salik. Hai, mangga. Lain saya di mana ya? Mas Kasim ya kita di Kulalang kuliling neangan kila. Pabrik botol. Ayo jual terngok di dinya mangi botol. Oh, Mas Kasim. Non si emas gitu ya. Lain ada orang ya. Ayo bosnya kemana? Atuh bosna, atuh orang. Orang mana kuana gitu. Waduh lain doy atuh. Atuh orang ieu bos nu di malah nu boga lapak ieu. Oh, mesti lah gitu ya gitu ya. Karak jalan 3 bulan setengah lah. Bu, sabar ya. 2 minggu. Lain ya orang mantap nyimpang nama tadi lah. Tadi lewat mangis botol gitu lah. Oh iya gitu ke noreng PT Alim Rugi teh agak. Eta Lain. benar. Orang menawarkan iya Nawarkeun naon? botol anyar ya. Botol ya? anyar. Nyeuna eta saleting mikot luhur. Orang badai menawarkan ya botol Orson gitu. Botol Orson. Sugan gitu lah minat. Oh. Gitu. Ari ieu mah sok aya urang sok manggih. Ieu mah geus botol kieu mah. Ai iya botol limun aya tah sugan Limun. gitulah. Ieu mah leutik ieu botolna. Atuh mohon gitu ai bade mah seur dirompok gitu aya meureun 2 truk mah 2 truk. Ieu botol karanila. atuh sugan gitu ya loba mah laku gitu lumayan bae murah mah gitu lah nya. Atuh eta nu disare kurang cocok. Nah ai cocok pada cocok mah burung geus urang ieu bae. Atuh pun narokeun hargana sakumaha be. Atuh urang mah kita tadi kebiasaanna sabaraha gitu tidinya biasa meuli ka batur gitu. Ari ieu mah ya nu rada gede mah ya biasana ya 1000 meuli kotor. Ai urang mah bersih teh 500 ge. Cocok bu. Ya urang mah jual cepet gitu. Oh jual Wah cepet. si barang geus heubeul lumpuh gitu. Aya 2 truk mah ye leuwih. Loba 2 truk. Beuh loba. Baragusnya. Baragus barang mah. Tapi Cocok, aya cocok. bae nu peupeus sakarung 2 karung, Ah, 3 karung, wajar 4 karung sama. mah gitu. Jadi barang nak kumaha ya nak dikirim apa nak dicokot ka ditu? Atuh eta mah tanggungku sorangan eta mah atuh. Oh. Jadi dicokot ka ditu. Atuh dicopot. Atuh mobil ditanggung ku si Akang gitu lah. Gitu, kami Oh geus catat bae ke nomor teleponnya tadi dia laju ke kurang di gebel. siap. Siap gitu meluncur jeung biasa barudak. Siap. Saya kan tadi ngarana. Mas Kasim. Oh, siap Mas Kasim. Kasim simpan perintah. Siap ke kurang di gebel. Siap tenang bae. Oke.
buah mau. Dia mah tuna bae jeung contoh merenya. Siap mau eta mah ampihan wae laju. Ah. Kumaha ya ieu na ieu Hah? nak di transfer apa cash bae ya? Ditransfer bae transfer. Siap kana Bang Beri urangnya. Oke, kurang pun nama di gebel masalah dana langsung satet kayak tadi. Siap. Nah. Ngaran rekeningna ieu non kasih merugi. Oh, kasih merugi. Oh, geus burung kitu bae nya. Di Ah. oke. Ah, siap. Hatur nuhun ieu Ah, bae. ah. Botol urang laku ya. Ah, senang bisnis Ayo, dengan anak. Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Nah, Dek, Mas Kasim. Siap. Hai, Mas Hane. Mana bu mana Dek itu? Atuh ieu dulu sloba. La ilaha illallah. Penghasilan sedikit tisu meletup. Atuh sekarang bisa kieu menang agak. Atuh batur ge loba. Deule tuh budak tuh contohna budak ieu deule. Oh, ada atuh dararia di. Pira lah ku saurang. Cepol bos sih mas. Cepel pan make si soda api meureun. Oh peak sudah api nanti. Atuh mesin deui teh gampang pokoknya. Pohoy. Assalamualaikum. Salam. Ayo mang. Atulanya ujug-ujug dol ti pipir lawang aya ti hareup ti ditu. Iya rek jual botol. Anjal botol. Heeh. Botol naon? Botol ieu eceran dari mana di dia? Eceran mah masanya orang punya coba orang ningali lihat. Botolna Wah, yang 50 mah ieu. 50 kaki. Ternyata di botol nak kiruh kieu. Botol naon ieu? Biasa bae orang menang ngumpul ke menang di makam nyokot di dapur minyak. Ulut minyak jalan tah ieu nya. Ah, nu mah orang kurang dipaling. Aduh, penting orang bebeja dicerek kanan orang paling kurang bawa lompat. Oh, ini tanyakan ke bos orang bae mah dihareup tuh nya. Oh, siap. Bukan kata terima. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Deng, Iya, orang bade ngajual botol eceran. kau jual botol ecer. Heeh, lima tuh di dia. Lain, iya botol kumaha, botol kumaha ya. Tugas bae orang menang nyokot sama orang. Terus Nyenang. minyak di kuburan sesak aya teh ya. Waduh. Dari Atuh mana palingan ya? orang lamun ka makam jarah sok beak botol. Kurang Iya. sebut kotan hiji. Cocok nyar di makam nu lain. Tadi jual nah. Siap. Geus diterima ku orangan murah ieu mah. Murah aja. 200 perak hiji na kumaha. Oh, setengah orang. Lumayan di rokok. Oh, siap nges. Ya sabaraha bijinya? Kek. Nah, timbang bae timbang. Dan itu mah yang per biji Oh, mah. per biji. Oh, siap. Geus 25.000 Oh, di siap. kabehnya. Siap, oke. Share di makam nu lain. Atuh bae tenang aman. Itulah daripada udah ada tepur mending lumayan. koperasi botol. Oh. Lain nih nge 20.000 doang goceng deh kebayangnya seluruhnya. Oh, gampang. Oh, Oke. nges. Kayak orang nimbang kali bisa meureun. Geus cocok. Siap. Ayo nya. Assalamualaikum ya. Nu makam nu gede. Sok loba botol Oh, gus. siap. Rengsekeun. Aya bantak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha, Ceng? Lain menang di mana kitu botol? Nangikeun ti bos urang. Menang nih kan? Oh, coba ieu rada bantuan ya. Oh, beratnya. Atuh lain ka tadi. Heeh. Lain menang niskeun ti bos saha? Ieu bos Kasim. Bos Kasim. Anu loba botol, anu barang sidang teh. Heeh. Pan aya kurang dicokot tadi ngajual botol kareta. Korek bos urang lagi. Korek. Heeh. Mas Kasim. Jadi nuk kumaha enak dijual maksudna. Heeh, ja ujung beli rokok-rokok aja. Ujung meuli rokok acan. Heeh. Geus lah. Atuh ngisulah ditna langsung rokok sabungkus tuh sarua ieu mah. Kumaha? Bisa ngarokok bae. Tah. Ya, geus rokokna tah sabungkusnya. Nuhun dah. Lain sering-sering bae ka dieu dua karung gitu nya. Mun bisa malimak gitu lah ha. Nuhun dah. Ah. Assalamualaikum. Ku pelit eta Kasim horenak. Bel, Ya, kumaha ya? siap. Lumayan nih rokok. Udah rada sering bae ngejual. Dia bos noy korek gitu, doh tai.